Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun saha nu bungah kadatangan bulan Ramadan haram awakna kena seuneu neraka. Yuk urang simak bareng-bareng. Kanjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu alan niron. Bahu lain lalagan jelema nu bungah kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Allahumma shalli ala Alhamdulillah waktu urang teu karasa ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing maya awak teu pati sehat, hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereuyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar, balik ke Lampung, di Lampung ge keur pailit, ka Medan, ke Palembang, mending maling bae di dieu lah, motor maling, mau buat gitu bae, macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bungah, alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang hees kita subuh hudang-hudang jam 6:30 mantep tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngunci maneh pamajikan lagi geus bingung gateum mah eleh ieu ngelehkeun gateum. Aya nu kos kitu, aya nu bungah bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae puasa teh. Dengkeun cak Kanjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu alan niron. Bahu lain lalagan jelema nu bungah kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bungah deuk hees bae, nu bungah lantaran buka macem-macem, nu bingung urut tahun kamari can impas, aya anu di PHK macem-macem. Oh nu bener teh mah kabeh. Oh nu bener. Nu bener mah bungah kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Oh gosok dage make batu bangkong, ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan.
besi kabogoh kecewaan. Pokokna mah dek kadatangan kabogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui. Di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup. Ngaca nage teu cukup di hareup, di tukang, di kacaan. Sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut kabogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang kabogoh. Di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang kabogoh berani tak kos kitu tah pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun deuk naon kitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan kabogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh koe kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae oh eta naon eta nyambut kabogoh pohara jasa. Nah ge urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut kabogoh sebab hari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya. Sedangkan Allah magis kajelaskan as-saumul wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho siama laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah siapa puasa bae tamah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem. Waduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun teh asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene HS mareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunnah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'an teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam waalaikum gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asr Allahu akbar waalaikum brak deui hees udang maghrib mesti sadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dagenya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelan tasbih ai mata kasih embah blon dah
Eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento. Cilongok nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah. Leuwih parah tah. Perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ya mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tengah aki-aki tambahan bloon bin goblok tengah aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, nu kamari teu di luar kamari teh dijual. Sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kiai ya geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh kayak kaca. Jeung cenah atuh geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Kayak aya incu bah Malik bah. Paingan hese dibaca mah tuh Malik ieu. Sawa inget maca koran teh. Oh, budak yakna bebeja ka babaturanana ka anak. Maka dia rame jasa. Kunaon? Mobil tibalik kabeh. Mana cek incunan? Tibalik. Salah maca. Reganan koran anu tibalik. Ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho atuh biasa bae malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden kaunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho wow ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deksit doang bos bloon di mana kos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana di urusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata ieu bupati bego ieu teu bupati teh lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudu nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai teh atuh pan bebeja ka dieu benta jang meuli eta sakade ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit sakade aja pedal da rusak yo ngan teu ngendong doang di imah mantap aing ngabejaan ge kos gitu
percaya didatangkan gue jelema tah ditengetkan dicekal ya saya orang mana orang anu ya saya orang anu lain saurang kalamun itu terpercaya besi bupati terpercaya tah rakyat sia tah bego beureum lah itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih lelempangana ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguli di deuleu ieu kiai bengkak saya nggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ke bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat elu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat kanyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satang unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh benar beres dosa cek Pudoli ente aing mah duitna doang hakur doan yang Haji Pendi lah teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka teh berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan ke bakal dicaritakeun minggu hareup cari bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ya coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat kahormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aing ngeukeun tuh asana model nu kolot mending paeh paeh lah sakjana lah geus teu puasa tapi surga kan mantep aduh tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeunlah ka diri urang
aing si bunga tante dek datang Ramadan jabongan awak siapa ku tolol teuing bunga teh siapa lapar cakna nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapat beuteung ju batak kiceup teh didinya doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkana keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat angkat leungeun kunaon aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alanya sama lain puasa gering sama tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedangkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos gitu mal bisa jawab nyahonya jadi nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan nah nu zikir khofi aulia para aulia Allah para sholihin pan nya mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat tah eta nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teteh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru can malaikat hangru amat deh nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ya mah pahit ya cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wow hebat jasa alakna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeun anak kunaon eta kaambe ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kaambe jitu ngajina tetap teu geunaheun ka degena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae cak malaikat ieu mah seungit ya mesengit ya beda ya waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ya bau bentak geus menang can bau ya ya waduh bedak dilarang mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teh nyaho kan kok ieu can turun-turun cenah duit aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana mah geus rada haneut ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh
Kontak sih hade, hati-hati. Ini sebuah negara. Wah, dipuasakan negara mantap ya. Ya, nah ieu hate urang kaambe ku malaikat. Mantap sering tafakur ka Gusti Allah besi salah loyog hate. Hayang mulia, hayang agung, hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui engke ku malaikat. Asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidato. Pidatonya ada di langit. Wahai para malaikat-malaikat, di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna. Nu mana? Tuh. Oh eta oh nu sok babarengan jeung bupati. Iya tah. Oh nu sok kampanye teh. Iya betul. Iya tah. Hangru ka ambeuna. Malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek. Malaikat pidato. Tapi lamun bagus, weh para malaikat itu mah seungit jasa tuh, komo kelekna seungit wae kamu. Niatanana bagus. Quran ka ambe Quran, sholawat ka ambe sholawat, zikir ka ambe zikir, niatan bagus ka ambe ku malaikat, niatan goreng ka ambe ku hati-hati. Mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate. Geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha ge. Engke kapanggih sia jeung aing. Aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Haye orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah. Aduh, luyag loyog hate urang. Ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan. Geus lah nu geus mah. Gusti nu geus mah geus bae teh mah atulah hampura Gusti. Ih, tuh aing ngahampura. Emang aing tetangga sia. Emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura. Aing mah ngahampura aing mah pangeran. Dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi dek ngelempeng diri dek nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang buka ke lempeng ke rapihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu penjelasan tina guru urang, mudah-mudahan manfaat ilmuna kasadayana. Sakitu ti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.